Nah iyalah Bang Baluh dunia Bang Baluh makhluk Bang Baluh kurang lamun masih kene berat ke makhluk ngaji asa-asa besi teh dibere engke ku pribumina lamun kenceng teuing aya geja Abah almarhum Abah diondang ka Gembong carita ieu keur hirup barang diondang ka Gembong Balaraja Gembong Balaraja jelema loba langsung Abah tidak ngomong Abah ngaji Abah kunaon Abah mah tilok dipikir-pikir pan ngaji lain cara kipudol pan nama teh dirancang heula teh nyana ngomong we langsung kunaon ngomongkeun dukun bae ulah percaya ka dukun sebab dukun mah eta ahli neraka urang ulah osok ka dukun lamun tatamba tuh yuh ngaji teh nyaritakeun dukun be masya Allah barang balik di mobil supir ngomong kiai eta teh tadi nu ngundang kiai dukun al hikmat yeh abah waktu jauh cek dia sudah teuleun al hikmat teh dukun ngaranna masya Allah cak abah teh lah kajeun lah cak Allah ngagerakeun kos kitu tuh abah mah kos kitu tah jadi tapi eta tobat akhirna tah tobat mau aku lah cenah lah eureunna ngahikmatna kiai barang kiai ngomong kos kitu cenah sieun kula mah eureun lah ngahikmatna tuh lantaran ikhlas ngomongna. Nah diondang deui ku hiji jelema rentenir gagah jasa teu nyaho abah mah teu nyaho eta teh rentenir abah ngabahas tentang renten engke tukang renter mah di akhiratna beutungna bakal 7 lapis gede segede gunung Uhud engke di narakana terus salapis 2 lapis 3 lapis dibeulem ke asal geus datang kanu terakhir didatangkeun deui ku Allah 7 lapis siksa tamah tah rentenir teh kos kitu bakalna lamun urang nyaritakeun ku ari leumpang make suku di akhirat mangke rentenir mah leumpangna make hulu ayat anu ngomong emang bisa gitu lempang make hulu sakumaha Allah ngabisakeun lempang make suku babarieun Allah mangke di akhirat lempang make hulu engke ge rentenir jelema-jelema nu sok muksi nu sok pajak di akhirat teh dibalikeun urang mah lempang make suku di akhirat ahli pajak nu sok ngadaharan pajak termasuk kiai anu sok dibere ku tukang pajak mana kiaina wallahu a'lam di tukang aya nah eta huluna lu lempang eta abah ngabahas seputar eta bae renten teu jahoeun nu ngundang teh rentenir balik ka dieu seminggu bebeja tukang renter tobat diondang deui ku Haji Gunawan almarhum di Gembong kene anakna kan di Haji Maun eta kan nyana resep nembak Haji Gunawan mah kaleuweung ka itu diondang ku Haji almarhum Haji Gunawan abah nyaritakeun tentang ngalaan hewan ngalaan manuk anu ngalaan anak monyet nu ngalaan kos kitu teu nyaho abah mah bawa Haji Gunawan resep nembak teu nyaho beres dibahas eta siksaan jelema anu ngalaan anak monyet makna panceurik di ditu anakna dibawa anak manuk dibawa ka imah pan emanna ceurik bayangkeun lamun anak urang kada borosot haju dibawa ku batur indungna kan ceurik ai bapana mah tilok sabaraha tilok ceurik ai bapana mah nganasehatan lah anak hiji ge urang nyieun deui tolol teh coba eta potongan hiji pengen dibloon eta ya keur carita tetep bae anak urang eueuh mah tuh sedih bae tak keur carita manuk ge naon bedana jeung urang monyet naon bedana jeung urang hewan-hewan nu sejeuna naon bedana nah maka kunalangsana indungna ketika anakna dicokot nyana unjukan ka Gusti Allah Gusti nu ngala anak abdi mah hayangnya nu mana jelemana engke di akhirat engke unjukan ka Gusti Allah anak abdi baheula
can dihiberkeun dicokot mana jelema Gusti pangiksakeun kadede abdi ieu tersiksa abdi kitu keneh monyet dan lain-lain sebagainya tah nyaritakeun seputar eta Masya Allah eta Haji Gunawan almarhum langsung datang ka Abah ye bedilna bedil deuk dibikeunan eureun nyana nembakna geus we kula mah deuk eureun beta sieun aju eta bedilna ditinggalkeun di dia di pondok bedilna senapan anginna aju dicokot ku kula-kula nu nembak akhirna bisa belajar nembak teh eta tembakan Haji Gunawan hari teh jago kula ge manuk leutik ge ku kula mah kena bae bener gua mah mun ditembak maninin mah maninin Masya Allah eta tapang-pangna kena manuk ngaran belajar nembak garita terus ka belah diri kajahoan gua apa ai batur tobat ai sia nembak datang ka kuari bedil aya kene di dia mah di dia besi aya besi hayang bedil gua udah boga di eta bedil mahal bedil Bunyamin kan hebatnya sih aya kuari ge ngan kulantaran geus berkaramat jadi mahal lah lalakon abah mah ngana seatan teh kos kitu tarobat jelema ku sabab naon henteu aya inggis teu aya sieun atuh nyarita bae ieu mah mun aya bupati ngalem mun eueuh bupati masyaallah nagara acak-acakan alhamdulillah ku ayana bupati ieu jadi pembangunan dan lain sebagainya nuhun Pak Bupati keangkat bupati nu tadina Bapak Bupati hendek merena 3 juta jadi 15 juta gede kan aju diondang ke pendopo maca yasin sebenarnya kalau balikna di barena nah mun aya penggede dan lain sebagainya tah eta teh lain nganasehatan jin dosa nu kos kitu Bang Baluh ngaranna moal mengang pangkat ti Gusti Allah nah iyalah jelema anu diturunkeun pangkatna jelema anu turun ku sebab aya Bang Baluh dunia Bang Baluh makhluk Bang Baluh nafsu jeung Bang Baluh setan maka beresan geura ku urang lalaunan seringan muraqabah jeung tafakur peureum urang mata ieu bukakeun mata hate urang sok renungkeun ku urang urang hirup ti saha ti Allah boga hirup ti Allah henteu ka mana henteu ka Allah mun geus ka Allah bakal ditanya siap henteu urang ketika ditanya ku Allah ngajawab pertanyaan-pertanyaan Allah sabaraha taun sia ku aing dibere umur kemudian dibere dunia pakai naon ku aing dibere ilmu pakai naon ku aing nah eta urang kudu siap jawaban di hareupeun Allah renungkeun ku urang ketika kurang direnung engke bakal setik ngipisan engke urang pindah ka resep urang tadi resep dunia kurang bati teresep kadang ngaji jadi resep sanggeus resep tambah yakin sanggeus yakin tambah ngamalkeun eta ngageserkeun kos kitu hasil renungan urang hakikat nama ti Gusti Allah Subhanahu wa taala wa amma ma yukhfadu wallah